سلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مولاك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khayra ummatin ukhrijat lil alamin wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula wa qala an-nabiyyu Muhammad kuntu idza kana yaumal qiyamati kuntu imamal anbiya'i wal mursalin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin wa qala fi hadithin ukhra man fariha bina farihna bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, mic-na ganti kuno aya kaplan mek. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Mudah-mudahan orang sadayana anu halalati rungi ieu jaga di poe kiamat sing menang syafaat ti Kangjeng Rasul. Amin. Al mukarramun para kiai saumumna kiai-kiai tuan-tuan guru nu halalatir di payunan urang. Baik al mukarram guru urang anu ti Cimanuk, oge anu ti Cisantri, oge anu ti Cibulakan. Ku pribados dipika hormat sadayana wabil khusus sahibul bait kersana guru urang al mukarram akhina sahibil fadilah Kiai Undi. Urang daroakeun mudah-mudahan para kiai, para guru sing para ranjang yuswa anu bararokah, aparat pejabat pemerintah puji simkuring dipika hormat, terutami pisan para panitia penyelenggara Maulid Nabi, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu tos wengi tos jam 2 kurang 2 jam setengah. Kaum muslimin wal muslimat, urang kumpul di ieu tempat kanggo mieling kelahiran Nabi urang, Nabi anu memang diarep-arep kelahiran anak ku seluruh makhluk Allah, sehingga sirem ngobrol jeung sirem, kotok ngobrol jeung kotok, gajah ngobrol jeung gajah, kuda ngobrol jeung kuda, ngomongkeun rek dilahirkeunana Nabi akhir zaman. Sehingga cek sirem iraha kitu Allah ngutus Nabi akhir zaman teh, Nabi pembawa rahmat teh, sehingga cek sirem cek kotok ieu urang manggihan apa moal jeung Nabi akhir zaman. Jadi Kangjeng Rasul mah ulah aja boroning ku manusia, ku sato hewan kelahiran anak geus diomong-omong, ielah Nabi urang. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu, urang kumpul ayeuna di dieu untuk memperingati kelahiran Rasul. Kunaon sababna? Sabab urang mah teu pede, cek budak kuari mah teu percaya diri asup ka surga melalui amal perbuatan urang. Endek ka mana jalan ka surga? Melalui amal urang. Sabab urang mah rumasa, jalma loba doraka, jalma loba teu bisa ibadah, jalma urang mah ipis keimanan, maka endek melalui ibadah nu mana atuh jalan ka surgana para hadirin. Cenah kiai kula mah tukang salat, salat nu mana nu ngasupkeun ka surga? Urang mah usolli salat di masjid, salat di musola awakna, hatena mah di pasar, hatena mah di sawah, hatena mah jalan-jalan ke mana bawa. Allahu akbar, kabayang kabeh utang. Inna sholati wa nusuki wa sarimi wa qofi. Salat nu eta nu ngasupkeun ka surga. Teu bisa husu atau model orang mah icuk saha cenah kiai, kula mah bisa husu kamari ge salat dohor genep rakaat. Ilma linglung tah penting hutang. Sahabat Rasul bae ge husu hareresel. Cek Rasul kieu ka sahabat. Sahabat kumpul. Sok cek Rasulullah, saha anu aranjeun khusyuk salatna, maka ku kaula cek Rasul bakal diberi hadiah sorban kaula. Sahabat pala hadirin semangat karena rek kenging sorban Rasul. Begitu salat pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq batal, Sayyidina Umar batal, Sayyidina Utsman batal. Ketika Sayyidina Ali kakara kerek karena gitu doang. Cek Sayyidina Ali, asana aing menang sorban mah.
cek Sayyidina Ali, cek begitu beres sholat, cek sahabat Rasul kumaha cenah ieu aya nu husuk di antara kami. Eueuh, cek Rasul kabeh 00 sebab anjeun keur sholat teh inget kana sorban kaula. Sagedena sahabat hararese khusus sholat atuh komo beungeun tu kana dieu. Jang jauheun cek ulang. Nek jalan di mana ka surga? Cenah kiai kula mah tukang puasa, puasa nu mana? Nu ngasupkeun ka surga model urang. Ja urang mah puasa teh bales dendam. Pindah nyatu di beurang ka peuting. Jam 1:30 genep keneh geus dihareupeun pambukaan ngajenong be bapak kolotna. Kumplit bubur Cirebon, bonteng puan, rujak kalapa, es campur. Laju naon deui eta? Waduh, tahu bulat, tahu gepeng, tahu penyon geus sararaya. Cek bapak kolot tak kain cunan ceng jam sabaraha ieu karena kecenah bahasa tengah genep pangelamat tabeh beduk di masjid trong dulu adzan Allah can ge nu adzan data kana bar tahu biak 15 puasa nu kitu nu ngasupkeun ka surga eueuh jauh. Benar. Rabbana Karim. Cenah kiai kalau kula mah tukang ngaji, dah. Ibu-ibu ngaji kayak kalem. Ayah naik ngaji make cingci, make gelang 1/2 meter. Sesalaman kabeh hampurannya ku mah cager teteh, kitu aya kadeu. Nusa urang kongkorongna 70 gram anyar keneh. Cenah kula mah geus 3 poe hareudang we aya. Ngaji nu mana? Nu ngasupkeun ka surga. Model urang, jauh. Cenah kula mah tukang maca sholawat aya gelap doang. Cenah kula mah tukang maca istighfar salagi teu gablek duit. Hendak make nu mana? Kaje kula mah tukang maca Quran teu akur jeung tajwid maca Quran ge. Mending doang Ustaz Abdullah Fikri mah tadi jeung Ustaz Salman Amrillah. Masya Allah ngeunaheun hayang teu boga anak doang Polri internasional tadi. Jacala lagur ngomong nama laju anaknya dididik mas antren dididik tapi hayang boga anak itu edan dididik untuk nanoh bener teman tuh udah lah santri kupluk gitu atau garoreng tenang laku gimana Numawi bapak ibu sadaya urang teh ka surga lain ku amal perbuatan urang kunaon atuh ka surga teh ku rahmatna Allah pala hadirin. Nah ieu ngan ieu ngomong kieu udah digede-gede jeung nu bodoh mah moal bener. Nah undak jacek kiai ge cenah ge ka surga mah lain ku amal perbuatan tapi ku rahmatna Allah. Atuh geus teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan bae si rahmat datang. Euy mat cager mat. Nah iya Bapak Numawi urang iya kumpul ayeuna peuting iya di hiji tempat kanggo mieling kelahiran baginda Rasul kulantaran ka surga teh urang teu pede teu percaya diri ku amal perbuatan iyalah aya perkumpulan maulid seperti ieu sakumaha ulama tokoh sufi nu aya di negeri Baghdad Imam Siri Sikti muridna Imam Ahmad bin Hambal manusia orang pencetus pertama sedunia melaksanakan peringatan maulid ialah Imam Siri Sikti murid Imam Ahmad bin Hambal make bahasa man qosoda mautian yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah. Sing sahabai jalmana cek Imam Siri Sikti datang ke hiji tempat di mana di eta tempat dirayakan peringatan Maulid Rasul maka eta jalma sarua jeung menang taman surgana Allah. Amin ya rabbal. Moga-moga be cicing deket sawah deket balong nyababkeun ka surga. Wasilah peringatan Maulid kumargi lain Quran lain hadis ieu diprotes be. Ulama Baghdad protes. Cek ulama Baghdad Imam Siri Sikti apa alasan anda upedah datang ke tempat hiji maulid mendapatkan taman surga Allah. Imam Siri Sikti memberikan argumen memberikan alasan
li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena moal pati-pati datang hiji manusia ke tempat acara maulid terkecuali tertanam rasa cinta mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, makana muludan mah kudu nu gualalet ulah laletik nu gualalet. Bahkan cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami anu dikutip langsung ke Imam Ibnul Jazri, dikutip dari ku ulama urang Syekh Nawawi Tanara Al-Bandani, cek aranjeuna kieu dengekeun ku ibu jeung ku bapak oleh-oleh bawa balik ka imah supaya tambah mulut hareup leuwih semangat. Amin. Cek Imam Siris cek Syekh Nawawi kieu, sing saha bae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka eta jalma bakal dibere ganjaran di alam dunia keneh kes ku Allah bakal ditembongkeun. Bejakeun euy, bejakeun teh bejakeun ulah so sing saha bae jalmana anu ngarayakeun peringatan maulid anu ngayakeun muludan nyumbang kana muludan ku Allah bakal dibere ganjaran dunia 3 perkara. Bejakeun ulah supaya tahun harap leuwih semangat. Cik hiji bawa balik ku ibu ka imah, sing sabae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka ku Allah bakal dibere hirup eta masyarakat aman satauneun. Atuh amin teh ulah calangap ya doang ku dewe ieu Nabi amin gitu dia haram jadah doang hayang aman teu gedekeun muludan. Lamun kampung hayang aman, masyarakat hayang aman, muludan gedekeun alhamdulillah maka eta kampung moal katarajang longsor. Amin gitu. Moal katarajang gempa, moal katarajang angin puting beliung. Masya Allah eta jelema kampungna moal kapalingan. Amin. Bahkan eta jelema hidupna bakal salamet satauna ti mulu dia ka mulu hareup moal dicongcong orai, moal katinggang kalapa, moal katinggang kadu, moal katabrak motor, moal katabrak tukang bilik jalan pengbes eta terusin belok. Selamat hidupna. Hayang salamet urang dia. Euy, hayang salamet. Gedekeun muludan. Dek, cenah ka haji bisa bae. Jelema tukang nyumbang muludan bakal salamet. Eta kamari tetangga kami nyumbang muludan main ngayakeun muludan jaka senggol motor. Tanya berapa duit nyumbangna. Nah, ieu permasalahanna. Nu bakal salamet nu mana dengekeun nu bakal salamet ya saha jalma anu nyumbangkeun harta padana 1 dirham. 1 dirham berapa duit ieu masalahna. 1 dirham teh Pak bu 4 gram perak wari nu mahal 400.000 berarti 4 kali 4 16 1 dirham teh sarua jeung 1.600.000 adenge orang jadah doang. Ini menyumbang tanya kamari nu kasenggol motor teh nyumbangna berapa duit? 50. Meureun be 50.000. Untung dia teka geleng beuteung dia harita eta. Masih kena kasenggol 50.000 teh mendingan. 1 juta genep 100. Kakarak bakal salamet hirupna sataunan. Amin. Amin. Nah hiji mata kedekeun ulah hook kana muludan mah duang urang kampung sawah. Sakieu mah tuh mewah. Kopi aya, dia cai komplit, isi kurang atau nyokot kurang jadi obat cai. Subur di dia mah. Hiji, dua cek Syekh Nawawi. Sing sabae jalmana urang mana bae anu nyumbang muludan nu ngayakeun muludan. Nah, maka ku Allah rizkina satauneun bakal dijembarkeun. Amin. Hayang jembar rizki muludan gedekeun. Kami gosok nyumbang 100.000 nyokot berkat 24 lepotan garong gitu gitu ayah di denu gitu bedil nyesek alam dunia mending bedil aja ulama ngan ingat ibu bapak punten ketika jelema datang hadirna kana muludan hiji ulah kerna mubalik 2 ulah kerna berkat
lamun ibu hadir karena muludan jeung bapak karena berkat, maka derajat ibu jeung bapak dipoeun Allah jeung Rasulnya hanya segede berkat. Sangeunah-ngeunahna dunia Pak punten, sangeunah-ngeunahna kadaharan sapelem-pelem pasakan, sangeunah-ngeunah kue sapedok-pedokna pasakan tetep hanya ukur batas di korok baik, lewat di korok mah kok mau diurusan ku pejit sampai sabeting naon ngaranna tokai sugan ieu di jero beuteung pasini leop genjer jeung sardencis pot pasea cek sardencis minggir jer dia mah di kampung sawah dia mah di lembur tetangga Kiai Undi dia mah tetangga Haji Omai dia mah mana ti leuweungnya dia mah tina blok leutak minggir ulah deket jeung aing cek sardencis sugan kitu na beuteung henteu minggir cek sardencis aing mah di Jakarta dikemas aing memakai mobil box pakai jalan tol aing mah pakai kartu bayar aing mah minggir udah deket-deket dengan aing kumaha cek genjer teu bisa kitu cis sia jeung aing gori mah sobat dalit lamun sia busiat aing tai komo lamun urang ngahiji leuwih kentol tai na medok sakitu batas dunia sagelis-gelisna bikang dunia wali uang nama hangin jajal ku sia ababna ambuan jam 3 peuting lamun teu bau tampolong tabur ngan sakitu tah mata hadirna ulah karena barak aya bae berkat nuhun eueuh bae istuning eueuh bae teu jadi mas da eta mah hanya ukur sakitu para hadirin na ye dua tah lamun hayang jembar rizki insyaallah satahunan gedekeun muludan nu dagang bakal laris nu usaha bakal maju anu tani bakal kaala tanina anu bisnis bakal gol wal hadirin amin ya rabbal dua tilu cek Nawawi lamun eta ahli kampung sok kayakeun muludan maka eta ahli kampung naon anu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul makana punten bo lamun dek hadir muludan gerentes na hate hayang naon ku Allah bakal dikabul sok kuring niatan hayang naon ku Allah bakal dikabul ibu-ibu ya Allah salaki abdi deui useup bae ya Allah teu menang ku carek meunang henteu useup ya Allah ya Rabbi laju gapleh bae tiap peuting di Allah balik jam 3 peuting laju sudang jam 9 esuk-esuk nyaut meuni gede nyatuna ya Allah Masya Allah mana abdi kori keun deui anak 24 ya Allah astagfirullahaladzim maka abdi mah ya Allah nyuwun salaki abdi supaya diberi hidayah laju anak abdi usaha sing dimajukeun ya Allah sok hayang naon anak hayang sarah ya Allah sok hayang naon lamun santri datang ka dieu dek ayakeun muludan dek hadir niatan mah hayang boga ilmu anu manfaat ya Allah tadi kula mah geus niat ya Rabb abdi rek hadir ka kampung sawah ngiring maulid Rasul abdi anu kahiji hayang diampura dosa disapatan ku Rasul hayang diaku umat ku Rasul nu kadua hayang disolehkeun abdi jeung keluarga abdi kitu kula mintana cakir panjang umur anu barokah kitu mintana pemuda heuy mementa ka Gusti Allah ya Allah kawin ya Allah hayang kawin ya Allah geus 7 kali ngalaman di Ciduhan bae ya Allah teu ditarima ya Allah dukun mah geus 18 ya Allah tapi berkah muludan ya Allah cekah Haji Jamal di horeng kudu diniatan ya Allah abdi mah ieu kuari si Dewi supaya naikeun ka ya Allah berkah muludan ya Rasulullah iya abdi di Ciduhan bae geus 7 kali ya Allah isukan peuting ing benga WA sehat kakemot jadi alhamdulillah mohon maaf ya ini siapa saya Dewi oh Dewi Sinarian SMS oh Sinarian nah, iya ada apa deh atuh enggak atuh kangen bae sama kakemot pengen kapanggih oh boleh nih kita kapanggih atuh boleh atau buku maunya di mana Dewi kakemot mah ngikutin aja ya udah di mana maunya anak beti jauh tadi mana ya nah cek sekebat mulai bener ya
gerentes hati yang bener-bener ditemanjur atau ya Allah dikabul ku Allah muludan terus ngobrol papangi Dewi sinarin ini Dewi kemarin makan sama kakak Mod nyiduhan tapi kenapa sekarang ini apa namanya Dewi mau ke kakak Mod nggak tahu kemarin mah saya lihat kakak Mod muka gede bangetnya kalau sekarang maruhai tahu saya juga aneh saya dipelet ya enggak deh enggak dipelet sumpah demi Allah beda enggak cuma kok ini Dewi bisa lulus hati Dewi begini oh begini nematak lulus mana enak oh begini kakak Mod waktu mulu udah di kampung sawah sebab itu Kiai mengatakan anu nah sama kakak Mod ya Allah kalau memang jodoh Dewi supaya mau sama saya nah ini berarti Dewi oh iya ya udah dah kita jadiin aja kapan ya minggu depan kawin oke. Berapa mas kawinnya terserah kakak Mod ikhlas ridho dunia akhirat tuh berkah muludan ayo kita niatan saya nukan ujar roblok kita niatan hayang naon kejadian tuh kuring boga babaturan bu ya Allah 12 tahun tuh boga anak begitu manena ngobrol ngubar pihak Singapura pihak Malaysia pihak Jampang Jawa Timur Jawa Tengah pihak ubar kemana baik hayang bogaan ngobrol jeung kuring haji atau kieu we atuh cek kuring teh ngayakeun muludan ka haji sok tapi niatah yang boga anak kulantaran jalma mampu diayakeun mulut ku manehna masyaallah mau dikebona opat Bu CF 300 juta sorangan bae ngayakeun muludan menang 1 tahun setengah datang deui ka kuring wabruk bari nangkep alhamdulillah ji syariat mati haji hakikatna kersa Allah sadayana oge alhamdulillah ka haji tahun kamari ngayakeun muludan bener tok cer alhamdulillah kaji kuari gaduh putra alhamdulillah di pamajikan nuka dua akur bapak-bapak udah sian-sian akur setuju ibu-ibu tolol nah urusan anak batur hayang boga anak pangges 12 tahun teboga anak berkah ngayakeun muludan kuari alhamdulillah boga di pamajikan anu jaeta bener no itu di cenah no mawi bapak ibu jamaah sadaya takis jelas pahala maulid mah atuh ganjing sim kuring teu kudu loba nyampekeun anak di dieu pikeun bapak-bapak jeung ibu rek nyampekeun ieu be nu mantak urang kudu bener-bener galak kana muludan nu mantak urang kudu bener-bener ngagukeun Rasul sebab nanti di yaumul kiamah urang teh butuh kana syafaat Kangjeng syafaat Rasul teh di antara 5 nah ini udah masuk kuring ya supaya orang lebih semangat tahun harap syafaat Rasul anu utama ialah 5 qala Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala cek Imam Nawawi as-syafa'atu khamsatun syafaat Rasulullah itu diantaranya 5 anu kahiji fil irahati fi haulil mawaqif yang pertama Rasul memberikan syafaat untuk memberikan keenakan kemudahan kepada seluruh umat lebah dia ya fi haulil mawaqif nanti di alam mahsyar sebab manusia di alam mahsyar ke Islam ke kafir dikumpulkan ku Allah 1000 tahun ku Allah diantep sakitu panas na alam mahsyar 7 tumbak atuh ya Allah jelema bring ka dieu bring ka ditu doang kotok eueuh indungan abring-abringan ka dieu salah ka ditu salah nembe para jamaah sadaya disafaatan ku Rasulullah orang kafir pun disafaatan ieulah ngaranna syafaatul uzma untuk memberikan keringanan sebab manusia rek digiring ke tempat perbuatan amal masing-masing di mana urang kayak begitu abring-abringan lempang nah ilah disapatan orang kafir ke neraka umat Islam kasur amin umat Islam ya aya nu ka neraka tepanggih jeung kafir ngobrol jeung singkoh di neraka hanya kamu orang kampung sawah kamu tetangga Kiai Undi hanya
kamu orang Islam, KTP Islam, orang Islam, tapi kenapa kamu masuk neraka sama-sama dengan kowe? Hanya singkot, kowe onam, maka onam tak singkot ngomongnya. Kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja, sebab kowe bukan Islam, kowe bukan Muslim, tapi kamu orang udah Islam, KTP-nya Muslim, tetangga kiai, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Hanya cek orang kampung sawah, udah lobo omong, oh dicabok dia kowe. Hanya tersingkong, ini tidak bisa coba cabok, ini di neraka kita sama-sama panas. Nah kemana tadi sih? Ngehenen, orang Cimano, orang kampung sawah, orang Cibulakan, udah bisa kumah. Hanya tersingkong. Kamu orang Islam, tapi kamu masuk neraka. Kowe onam, maka onam ini tersingkong ngomong. Pohon mau dan panas di neraka iya. Kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja, tapi kowe di dunia kayak layak, yang punya pabrik salimi orang kowe, yang punya pabrik roti orang kowe, yang punya pabrik gula orang kowe. Kamu orang Islam paling sohol, punya pabrik tahu, tempe, oncom yang menimbulkan ketombe. Wah, itu bisa kumahan, ngomong naon tak? Waduh, cicing, orang kampung sawah, tetangga kiai undi. Hanya kamu orang Islam, kamu orang Muslim, kowe onam, maka onam itu sih ngomong. Kowe onam masuk neraka, tapi kowe di dunia kaya layak, uang kowe banyak, mobil kowe banyak, rumah tingkat, istri cantik-cantik. Kamu orang Islam, udah miskin, rumah mau lubuh, mobil kagak gablek. Waduh, istri udah geheng hidung, judes ngonyong, waduh. Tidak bisa kumah. Nah, iya lebah dia ya urang teh fi haulil mauqif, lebah dinya syafaat Kangjeng hiji syafaat Rasul, dua syafaat Rasulullah itu diantarana bapak-bapak ibu-ibu fi idkhali man fi idkhalil jannata bighairi hisabin, ngasupkeunana ka surga umatna tanpa dihis heong terus ke surga. Cek Rasulullah terus titah kasur aya umat Rasul ka surga tanpa dihisap melalui syafaat Rasul. Tak urang mah tuh gampang kadinya meulana. Lumata kodok kudu ngagedekeun kana muludan teh kos kitu. Ieu bae di antarana tah pala hadirin wal hadirat. Iyalah umat Rasul diasupkeun ka surgana tanpa dihisap. Nu katilu syafaat Rasul fi idkhali qaumin hubisu wastahaqqul adzaba alla yu'adzabu. Ieu nu penting di antarana Rasul teh syafaatna teh ngasupkeunana hiji jalma mukmin anu memang geus disangker, geus dipastikeun kudu disiksa ku Allah lantaran geus di lauhil mahfudna kudu disiksa. Maka hadirin begitu disyafaatan ku Rasulullah alla yu'adzabu terjadi disik ya Allah. Iya nu diharapkeun ku urang mah begitu disiksa aya syafaat Rasul, alhamdulillah urang teh terjadi disiksa. Tilu opat geus penting dipercepat. Jam 12 opat di antarana deui fi ikhrajiman udkhilan nara minal ussat. Anu kaopat ialah rombongan model urang ngaluarkeunana umat anu geus diasupkeun ka neraka ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di rombongan jalma mukmin, jalma muslim anu maksiat model urang STMJ, salat terus maksiat jalan. Ieulah urang nu dibutuhkeun lebah dia. Begitu cek Rasulullah Muhammad, gerak dayangan umat anjeun di neraka nek ditutup ku kami sok bisa anu nyelap singkap-singkapkeun ku Rasulullah. Barang didelep bener budak kampung sawah doang. Cek Rasul orang mana kemana? Kampung sawah. Iya kampung sawah lin? Hah? Lembur sawah? Oh, orang mana kemana? Lembur sawah. Tetangga kiai dulur misan. Kapan kemana bisa ke neraka? Aduh, udah lo ngomong Rasul kiraan angkat ke kawawa panas.
Iku mana Islam atau Islam sok sholat ulah lu bawa Idul Fitri doang Rasul sok puasa nganti lu poe terus kumana teh osok maca sholawat aya gelap doang pernah ngilu nyumbang muludan jauh ke jeloh aduh tapi sia Islam mohon laju iman ke Allah iman ke Rasulullah iman nah iyalah nu diharapkeun ku urang Rasul ngaruarkeun umat anu memang geus di neraka di rombongan mukminin hadirin wal hadir diangkat ku syafaat Rasul langsung dikasurgakeun amin ya rabbal harapan urang ibadah iyalah nu diharapkeun maka wajar lamun urang ngagedekeun maulid Rasul ieu nu diharapkeun ku urang sebab urang mah jalma dorak nu terakhir syafaat Rasul eta nu kalima ngangkatkeun derajat jalma mukmin di surga na Allah sebab engke urang begitu di surga ningali zat Allah teh pala hadirin aya anu sadetik sakali aya anu samenit sakali aya anu saminggu sakali aya anu satahun sakali wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah eueuh deui jaga kanikmatan di surga na Allah terkecuali ningali zat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga moal bisa nempo zat Allah jaga di surga tanpa mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka urang ieu kuari geus di akhir zaman mah cukup amanat isim kuring mah zaman geus tare akhir ye kuari kudu SDM non SDM selamatkan diri masing-masing ajak pamajikan ajak didik anak ulah mikirkeun awak batur geura salametkeun awak urang jeung keluarga-keluarga zaman geus model kieu lamun baheula Rasul datang bagaikan bulan purnama tapi kuari mah geus eueuh tanggal 29 bulan nage geus mulai parem ieu zaman dicaang-caang geus di bagus-bagus ge ieu zaman geus goreng bener loba jelema parawan pemuda rukun Islam teu nyaho rukun iman teu nyaho rukun wudu puguh deui salat sailu-iluna bener cing atuh kaina wayana ibu euy puguh heuy ibu nu kudu leuwih kejem ka anak geus kuari mah ibu ulah ngurusan salaki sabodo amat aya bae ka imah salaki aing eueuh balik salaki batur anak tumpuan ibu geus kuari mah sebab naon indung lamun kesuksesan anak eta modalna ti indung madrasatul ula indung teh madrasah pertama anak sanajan salakina teu cereut lamun pamajikanna bener anakna bakal sukses contoh Nabi teu bisa dikasap Nabiullah Ibrahim mempunyai bapak siapa Ki Azar kafir bolongkotan tapi ibuna salihah hasil anakna jadi nabi tapi Nabiullah Nuh alaihissalam bapana nabi anakna Kanan aya nu jadi kafir berarti indung leuwih berperan dalam pendidikan anak mata ke ibuna ulah sok ngomean HP ba ulah sok nyen TikTokan ba ulah sok nyen status ba jelema teh eucereug cek aing mah sok jelema kali tak karitu bener nyen status teh lain teh meunang aing status teh kieu ya Bu ya Pak ya aing status teh nu biasa-biasa bae ieu mah hewa ka salaki ngaduna status teu boga beas ngadu kana status jelema edan jelema cager rumah tangga goreng dibejakeun status dosa gede ibu ngabongkarkeun rahasia rumah tangga dosa gede salaki ngagogoreng pemajikan kuduk ditutupan aib mah man ayyara musliman bidambe lam yamut hatta mitlaha sajalma anu ngisin-ngisin dulurna jalma mukmin kudosana maka eta jalma moal kagena dimautan ku Allah terkecuali eta jalma ngalaksanakeun heula naon anu diisin-isin heula ku urang wal iyadu billah tutupan aib salaki tutupan aib pamajikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun awewe ibarat papakian lalaki ibarat papakian awewe lamun geus nikah beunang silih pake tugasna pakaian nutupan aurat tugasna salaki nutupan aib pamajik tugasna pamajikan nutupan aib salak lain yen setat
renge rodiah jadah doang iya jelma kuari kari itu neknya status papai alhamdulillah menguludan ya Allah dulu cepret muludan kam di lembur sawah masya Allah mabruk nggak begitu neknya iya bayar nara status salah ikan persen mau leo ngolos foto dulu salah aing angka 11 kerhe salaki herang bunduna foto ku ibu cepret bundu saya gitu menihera iya mah status nu teu para rukuh nyinggung tetangga status nyinggung segala nu status ulah karar itu urang mah boga keimanan urang mah boga guru urang mah aya dasar bener gitu nah sing ade indung pertama peranan matak munasabah indung teh urang teh pemuda euy kita neangan pamajikan nu solihah sanajan urangna teu soleh sebab naon ini indung paladrin kesuksesan pertama untuk anak pada jamaah deuleu lamun salakina maot ninggalkeun anak 15 kaurus ku indung mah bener teu Bu tapi jajal lain bener gitu Kiai bener mana buktina aja eta anak kotok diurus banget ayo kotok jago ditutur-tutur anakna bener mata geus neng cek ibu nanti ya emak mah harapan anjeun doang geus aya nama santri kana ustad undinya mohon maaf siap obongna anyar alhamdulillah mama kabita mama meuni kabit lamun emak yeuh kana mama hayang masalan toh cing mata ibu an modal pertama sebab nu deukeut ke anak mah indungna apa bapana indungna mantan ibu mah nyaho kana bakat anak lamun anak nu hujanan bae daftarkeun kana sekolah angkatan lautan anak ibu hujan mah teu leutik ngojay bae daftarkeun angkatan lautan itu lamun teu leutik daftar ke tukang parkir gitu lamun jeung teu leutik daftarkeun ke tukang ojek indung malawinya kana bakat anak maka al madrasatul ula indung teh madrasahna pertama anak mantap ibu lamun keur mandian anak keur nyalin anak ulah lalaguan mending sosolawat wujud kidam baqamu khalafatul lil hawa qiyamuhu binab wahdaniyat qudrat ngan eta anak keleutikna ibu ulah cacadelan ngomongna lamun anak meuleus teuing teh mampuna sakitu ieu mah indungna ilu papetalan nyon iam ola atul awa iki iau ina iau inati anak yatu not ilokna moal bener anak dia nage urang males teuing kitu bae wujud kita bako ari anak atuh kage aya geus pisaeuna geus gede atuh moal peta benar kula bagi kanak cekula Jibril Mikail Israfil Izrail Mungkar wa Nakir Raqib Atid anak kula perpetal kana tanu leutik minta jelas Jibril Mikail Icopil Anyoil ulah Anyoil itu kan itu deh Azrail Anyoil Anyoil bae aya panjelaman teu leutik dan bisa nyebut terpanya bae cageuy aing cenah neuyeul oyai dina yang ku aing dicoyok ieu-ieuyan huyuna cenah atulah pipiluan kos gitu yang moal bener kayak kadituna eta dicoyok segala takut iyo-iyoyan kumaha tadi matak ibu lamun lebah mandian anak lebah eta ulah sok teu paruguh ngalaguna ya mah sok sadek sepul ka ibu-ibu aduh ya kewel-wel meni kewel open euy aduh ya ontonan dia onton anjut aeng ya bahasa Inggris lain bahasa Jepang lain laju nubi ka gede empok aduh upung akang bahasa Cina lain bahasa Korea lain nah makana indung anu pertama singkah adanya indung nanya lamun indung na enda insya Allah anak nage sok enda amin amin ya rabbal
alamin. Maka ialah syafaat Rasul anu kurang dinantikan 5 tadi para hadirin wal hadirat, maka wajar lamun urang muludan pohara, urang bermana bae pohara, sehingga tiap tahun di tiap daerah muludan meningkat. Amin ya rabbal. Moga-moga pertemuan orang di dia ngajadikeun wasilah hiji sabab dihampura dosa, tetapkeun iman Islam, dipanjangkeun umur anu barokah. Ayo nu jadi karawan teruskeun karyawana, anu kuli teruskeun kulina, nu ngaji teruskeun ngajina, nu sakola teruskeun sakolana. Ingat salat ulah tinggalin, wala hadirin ngaji saminggu sakalima jeung tatangga sing alalakur. Insyaallah neuk jeung sadeakuna lamun lain jeung tatangga jeung dulur. Kartos sakitu anu kapiatur mugia aya manfaatna, laras hidayah taufik ya Allah, lepat mah kabodohan kuring. Ihdinas siratal mustaqim. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.